setiap kenangan. Tepuk tangan semuanya. Emprok. Astagfirullahaladzim. Ceri lagi buat kak nyari gitu hari yang mah bulak itu Salah lu ngomong. Aisyah teh ngomong hitut. Salah lu ngomong gitu. Oh Kang Ohang apa dek? Wah. Cici orang tahu ini. Oh. hai ya gitu Naon tuh dek? Ini pusing. ini uing marek ngamuk hese nanti bisa ngamuk Oh, tarang amat. Berarti soleh kene Kang Ohang tuh si Ustad tadi mah. Mojong tong lu banding-bandingkeun kitu jelema teh da hese. Bae bandingkeun di jelema da Ustad Tony mah da jelema. Kita tahu teh yo. Ayo lupa mau Eta jeung kana kanyut cenah aduh. Kemana eta mah nyongok? Kagese jurig. Ades ya. Naon? Mane wani kai? Hah? Abang kanu leutik sih teh. Ya wani tuh. Apa ini latar belakangnya apa ini? Marukana teh kadenge. Nah, kadanguna kumaha? Apaan tadi tis? Salira teh ngagogoreng kai. Tuh ayo goreng kerupuk anjing. Sok sangana. Ya kahayang mah dengekeun. Kang hoyong pan kamalai kumaha? Dengekeun. Mohon. Ayo. Ieu teh pan hareupeun Bayuneun. Hareupeun. paduli teh pan ieu hareupeun aing. Ayo Nya hareupeun. Ini pade teh ngomong teh keur ngomongkeun teh kali dengekeun. Ieu teh tan payuneun sate. Pesantren Al Musri. Nya aya santriat oge di dieu. Santriwan santriwati. Oh, sarua. Mohon. Heeh. Ya pupuhuna. Pupuhu. Sabogo. Pupu naon? Pupuhu. Oh, pupu. Pimpinan anak. Oh, mohon. Bapak teh. Bahasa deh. Ya, Oh, tulisanana Rudiman Maduh, Iman. hah? Bukan. Bapak ada Jarot. Hah? Ada Jarot. Oh, ada pemimpinan di tulisan udah ada Jarot. Lain. Iya Kang. Ari Pasantren Agung, Ari Besar Suras Agung. Iya. Oh, mohon Bapak Kiai Haji Lukman. Ya. Sarang bawa aja. Lamun bahasa Inggris mah Bapak Haji Lakmen. Untung dikitu-kitu udah bahasa. Nyantu bisa Ngaran anggar. mah lu ngaran. Nyantu angaran mah anggar lu. Dari Ibu Haja saha? Wiwi. Oh. Kalau mun bahasa Inggris halus, Nona. bahasa Inggris sana Mother YY. Kebayang Apa nu wifi dari Wi-Fi? Hai kebayangnya. Maha. Oh lamun ieu keur ngorana. Ya yang wifi. Riuh, SP. Udah dek yang luas. Sekarang aing nguping di balo aing mah. Kamu Bapak Lukman naon? Hah? Di depanku Bapak Lukman mati Ibu Wi-Fi. Kebayang. Cok. Langsung. Iya. Aduh. Mbak bisa. Lamun bisa pasti saya teh mau ngomong ngomong buah Jawa mah. Mohon. Lamun ku salaki teh pasti
Gusti rada ajri moal nyebut ngaran. Tapi beb Arek beb ayam. you're my heart. Hah? My heart. My Hasan. Hatiku, my teh. My My darling. Bisa bahasa Inggris? Nama. Coba bahasa Inggris na selamat pagi naon. Good morning. Selamat siang. Good day. Bener nah. Minuman gue bilang kita mesti. Bener good day. mah. Sia lah. Aing mah nyaho. Good afternoon gitu. Eta mah sore. Good evening, sorry menjunjuring. Kumaha aing we tuh? Ai selamat malam naon? Hah? Selamat malam. Oh, Nah, selamat malam. Hah? good night. Bujur ini terkait. Beda. Ai selamat berenang. Jubar. Jadi goblok. Siri wo. Mana bisa bahasa Inggris na biru? Bisa. Naon? Blue. Ai bahasa Inggris na buku. Bu. Lamun buku biru abu sana balong. Bu. Ah ini dia merewas. Tajongan gua aing betah beruang. Lepak beleduk teh ya. Alah, cing nyanyi nyanyi. Tadi hampura soal beungeut cewek ngahina kamang ohanya hampuranya. Yang kan udah damelan Allah Subhanahu wa taala nya. Bukan bae dah. Nya kieu-kieu ge urang mah loba nu hayangeun. Aduh. Lain hayangeun hayameun biro. Ka santriwati sing nyeneng istighfarnya. Bisi kapelet. Itu aing hayo engkau jok ditahan ku Pak Haji Lukman. Ditahan. Adik ditahan. Musim ieu cenah aya santriwati anu kabung golongan. Aduh. Aku jadi senang. Alah dia jadi bodas. Aduh ampun teh. Eta ngejelasna. Alhamdulillah nuhun kangge ka Pak Haji Lukman. Wajah Wiwi pohon itu. Terus no panganten. Saya panganten istri begitu. Nya panganten jalan istri. Mohon budakna meunang. Baik. Tadi gawe ngobrol. Oh perjanjian aing mah rejaban ieu teh. Berarti kudu balik teh 2 amplop aing mah. Bejeung nikahkeun. Cok. Kamu urang mah teu bere nyaho acan. Pokoknya mah urang mah lancar we nya. Yang penting mah di urang dieu, urang Sumedang. Sama kemana karep tingali atuh alamatna dihareup aya alamat pesantren. Lain Sumedang ieu teh. Ya, biasa we tong mangkala. Ieu teh bakanaran beugum teh. Nyaho pisan. Teh di Ciluncat. Aduh. Tong ngobrol Rancai ke. Tegal Sumedang. Tuh kan, kayak Sumedangan. Itu bener. Nganto make Tegal wungkul. Tapi bener. Saya mau tanya. Alah. Ya. Doakeun sok. Kumaha hang doakeun. Anu. Panganten jalan istri sareng di pesantren. Rajaban ieu sareng nikahkeun. Teh bisa kumaha. Naon cepot-cepot we, udah teh. Cepot, bukan itu ada yang kayak gue. Cepot. Kumaha carana? Naon? Kita ngadoa apa tuh? Barengan. Mudah-mudahan dia panganten jalur istri teh cing ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah katut warohmah. Tuh. Kumaha? Mohon ieu teh murang kali teh anu ditikahkeun teh muga repeh rapi ulah ropoh kok rapu mah ulah beber lajal tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan sok. Sok. Mohon gitu kumaha ohang dugikeun anak mudah-mudahan ieu teh pupuhu pimpinanana Al Musri oge Ibu Hajah sadayana sareng reng-rengan setapna aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala sok. Amin ya rabbal alamin. Lain amin Gusia.
Pan babarengan cenah. Babarengan dewek nu pepetanan tak kieu dewek. Ente nu sorana dewek kieu eta. Wah. Saburu. Kumaha tuh? Astagfirullahaladzim. Buat lemot. Mane nu lemot? Lemat. Babarengan. Babarengan teh kumaha? Astagfirullahaladzim. Kan urang teh mah teh tuh. Nyanyi we ku nyanyi nya. Duh mode kieu gedean haru. Lagu pengantin baru nih kan. Kumaha? Duhai senangnya pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Hae. Sing bener kana ladana sing apa sedeh. Kumaha tuh? Do re mi fa sol la si kan bener. Do. Do re mi bujur paseng sol bujur di sodomi. Penyakit sedih. Yo. Sok atuh langsung introan laguan eta heru tong di tamu gitu. Aduh, ulah digombong. Duhai senangnya pengantin baru. Oh. Ya. Aduh. Wow. Sing napa kana nada itu sedih. Aduh kumaha? Tuh mana dia? Barang. Sok. Nah, sok. Langsung. Nah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pengantin baru duduk bersanding bersenanggur. Pengantin baru duduk bersanding bersenanggur. Senangnya menjadi pengantin baru. Ganai sesetan. Aduh, aing. Pusing bisa na imah. Cek. Tah. Kang Cepon. Da minati lada so. Akang teh kada ngarumaoskeun Kang Cepon. Mohon. Kang Ohang mas wantena tribal. Nah, make tribal. Jantan moal asup kana do mi pasolasido. Tadi akang pertama abdi nuju ngaos, kumaha akang nyereos. Kang Ohang terbuat dari naon? Eta euy komitmen sokar. Nah, terbuat dari naon? Tadi ngomong naon. Nah, orang mah heureuy dah kan. Nah, heureuy dah. Lain orang mah da untuk dia mah orang tepan orang teh mah naon kitu mah sisirian mah bunga nya untuk melalui seni mah urang teh nya urang digabungkeun jeung Ohang 2012 paheula teh ayeuna 10 tahun kakarap sabangun deui dihijikeun deui mudah-mudahan cina jodoh urang teh nya Ngembung. lain kawin jurig teh ngajodoh dina gawe. Takut.
Demi guru aing mah. Yes. Oh pengantin baru. Jangan lupa. Bapak salah. Kamu udah kawin ke tempat. Itu, Ibu, Ciut, sudah kenakan budak. Saha. Si Ibu. Aduh. Yusua jurig. Lain, ini si Surian. Untung pakai masker. Bawa sieureun gimana mau boang. Orang Aing personali luar ya. Hah? Mang, Oi, ya aya babaturan dewek di Ciburum, Cibarai. naona? Ya mudah-mudahan bisa sinkron dengan pengohangnya. Naona? Kunil, ngaranna Kunil. Si Kunil. Kuning. Heeh, ngaranna si Kuntil. Kang, tadi akan nuju teu aya, abdi nuju ngaos, akang mah teu pajeng cenah ka istri. Tamata Kang Cepot enak nyana kerencanganana di Ciberem gitu. Saat pajang istri, sebayang opat sih teh. Tuh, aya pun sohib. Gerak si Kunil urang geroan. Bisa laguan, saya sama Bah Dukun bisa. Motong bus diragaji bisa. Ya, tapi sampai si Mangkunita tuh, aya pisinen tuh. Bisirek di heureung aya di nomor patahan nada ku si lain ku Mangohang. Naona? Man geus kuliah, pan geus di ISPI jeung dewek Mangohang teh. Naon sih? Aduh, si Jurik, aing kudu sabaraha kali ngomong. Asa teu puguy teh. Bae teu bogoh ge dibayar we teh. Susah, itu dibayar lieur aing ge. Penting mah Heeh. susah rehat sadayana nya. Mohon. Iya. Ada. Ada. Aing mun Lain kabayang teh, kabayang. Kumaha, Oh dah. Kan kieu teh tadi tenan istrina teh dan dindun. Heeh. Oh dan dindun. Kayak itu teh beneran nu penting mah beneran isi salehah. Heeh. Kalau yang jadi isi salehah. Suara nake leuwih bisa laki. Kabayang, ya kabayang. Hayang jadi isi salehah ai datang salaki. Assalamualaikum. Salam. Ai pas ketok asup. Ai pas. Yuk, neng buka punten. Buka we sareng nggak bisa. Ai kabayang mah awe siga kitu. Ai pas aku. Pas asup yuk, bu cawi kuwi. Utang pegat gigi. Para ukelek. Amit-amit aing Tiung kemana karep penting. oh, pan cawi kuwi boro-boro ditiung. Oh, iya. Aduh. Hayang siga ieu itu. Alah. Ini mami sing andalan ini. Serius. Itu serius. Poin. Wah. Tapi kepae kita teu naon ya. Teu naon. Asa sing barener we. Oh, mah. Sing ngarangeun milik we bukan namanya. Oh. Iya. Gue ngayang nyawa teh. Si ibu-ibunya ya mah akeun itu mah masuk ka mingguan majelis Pengajian. nya poe naon Senin Kamis. sararana teh ongko mingguan tapi poe Kamis aing mah nanya ka mingguan Minggu apa malam Senin heueuh. sudah meungeul tapi sia unik nate sia Kang Maha. sok gara ibu tanyakeun ibu terus di majelis puhun naon bae naon nu dibahas gitu Aduh. oh ada wacana naon datang
aya nu make gelang sakieu. Oh, huntuna huntu emas. Jadi omongkeun ini teh. Ini kamar dipasihan ku salaki salaki anu bagus. Ini mana terus cenah. Aduh mana bara-bara eta yang dahar kitu aya. Aing salaki di beja-beja sia teh. Ngadenge pangaosan mah meni. Ieu kalau kur datang we wujudna ieu nama ngomong ka Manakara. Oh ulah jebolan di dieu mah ulah nya keluaran pesantren ieu mah ulah. Ieu mah we mah ngobrolkeun teh. Ya ieu mah contoh tang lu seuseurean dieu teh ngerasa. Nya atuh ningali siga-siga naon teh Haji Romai Rama teh kumaha kumaha cek setiap kita tepuk tangan semuanya. Emprok. Kamar Roma Irama pidang dutihi. Ayo selain ada artis mau mentok film ngeprok duit. Penyanyi. Aing ngomongan naon dia. Hah? Tepuk tangan semuanya. Aing teh pan semuanya kali. Tapi bener semuanya kudu keprok bener. Tuan tenang tuh, siap. Kan bener kan gitu kan? Dina naon teh gace. Sekian keindahan. Aye. Yang tanpa oleh mata. Oh yes. Itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri Belakangnya Bu Haja Lina. bener teh. Benar. Jadi perhiasan terina teh Istri solehah. lain tadi Kumaha? nu gogorogokan ka salakina. Ih, lajen geus kolot teh ngomongna geus gimana wae sia teh. Mancing sia teh. Geus kolot teh masih kena kitu we ka salaki teh. Sunipin kan ujung lalaki nanti sarwana raja kuwana pun baik itu mancing aing mampu kan dengan dahar loba alasan bisanya nyaho kudu nama salaki awewe nu bener mah dangdana bener dangdang salaki teh datang salaki teh dangdan heula deui ibarat nang teh ngaranna teh lain ibarat kudu dengan siga bidadari lah. Nah itu calon bidadari surga. Amin. Calon bidadari surga. Ngan kerdi lantik heula. Masalah kenal. Bener. Dilantik heula tuh di dieu. Di audisi itu sabab sampean nuhun begeun. Aya nu butuh tuh. Panu tadi mah keur mah teu beunangan meureunanya. Mohon. Bener teh? Loba artis sehat. Oh, lalaki bener ieu. Iya, oh. Sampai benernya. Oh. Bener. Tuh. Jangan nu pegat kepakan.
mimikina geuleuh teh. Tapi nu kadieuna mi Nah, serak itu celana. lain ser kana Bagaimana? Sarana mengarinyohan. Ngarinyohan gitu lagi ngarinyohan. Yo. Itu Astagfirullahaladzim. Itu cing sedih. Itu hajankan. Itu lain gedik. Nah, iya mah rasa beda. Oh, getar-getar teh. Oh, itu Tadi mah ya getar-getar kena hati teh. nyesel. Tolak pakai musik. Itu. Aduh, ayo nyumput aya. Nah, betul nyumput. Dia melong mana dia tuh. Tuh, kejar. Sule. Begini, wah. Sia kemana tuh? Aing aneh-aneh. Bukan itu, weh. Aku menibarawas. Ada ka istri mahnya. Ada ka istri mah. Hilam, Abi teh kenapa punten heulanya? Mana? Can bisa kalian punten. Mana? Asing favorit kieu. Tak can abdul punten nya. Mana? Punten. Mangga garelo kenya. Berarti kelas ya, berarti nu ya nyanyi teh lain maneh. Oh, Neng Sari. Kakang, Neng sekali Sari deh nanti. punten. Ya bisa ngambawa dor itu. Pangeka Ibu Rudi. Mohon. Nu ngajeng Buah Jalina. Jalina. Mohon. Nu ngonangguin. Heeh. Kemat tong jeung rupiah lieur. Awewe na ge lieur ge. Hello. Engke Pak Ipan. Pak Ipan Kurniawan kayak geus lebarannya. Hah? Pak Ipan Kurniawan kayak aya MOU perjanjian geus lainnya. Naona? Siapa? Naona, tangkap. Oh nangkap. Heeh. Ya, siap tuh. Yo, nu lakana ayo. Kembali ke lab. Kakang. Kembali ke lab. Masih tong mangleun gitu lah. Nah. Loba bintang tamu kan. Bintang tamu tapi nu geus eueuh. Mohon dari saya Tukul Arwana. Saya banyak-banyak minta maaf ya. Ya. Karena banyak kesalahan kepada para seniman siniwati di Indonesia ya. Ya. Saya mohon maaf, akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah maka semuanya juga akan kembali ke Allah. Ayah bebaturan wing, saya suwing ngarana kundil. Wayana ngobrol jenggonel atau hati anu di Ciburum iya. Maka saya mau ke alam barjah ya, bertemu dengan Abah Aseng Sunandar Sunaria. Akan bertemu dengan Haji Dasro. Akan bertemu dengan Pesinen Cici Cangkurawet. Ya. Ya. Naon ieu di? Abi Dulu baru doa. Comon. Terima kasih atas doanya melalui air bersih mineral. Mudah-mudahan kita kembali lagi kepada semuanya kesucian ya. Ibaratnya itu simbol dari suci bahwa kita itu harus kembali lagi ke suci. Masuk. Mikna eueuh.
Mana sih teh? Nah, ini adalah Kunil atau Rijal. Kunil yang bisa bernyanyi yaitu dengan nyanyi Nadi dengan Presiden akan menyanyikan duet lagu potong besi di raga cicek. Ulah makan nyanyi. Cek ya. Ulah makan nyanyi. Si Willy nya anu film Dia diharap di dia. Kayak kayak lari wakilnya grup dia mah ya. Si Willy. Film Asli lomba. Wah li naon mang jawab wae teh. Wading. Jauh kembali odor kerja. Gede amat kamu. Cing tarik kunia, sorangan cing tarik. Jok. Nah, biasa. Naon lu biasa naon? Oh biasa, ulah hahayosan, teguru kadenge. Sepuluh. Dipayun, dah. Ayo nang. Enggak. Sepuluh penyanyi teh. Duaan. Sok nyanyi heula. Usia. Aina tuh di MC-an ku mangohang di MC-an. Ya. Nyanyi si Kunil nyanyi. Kunti. Lain. Kunil lain Kunti Jurik. Oh, ini sudah respon. Baik lagi nih mungkin kita seputaran singgung baik. Ini kan benar. Amin. Inilah dia. Kuntil. Dengan lagu Teuing. Tanyakeun si Kuntil. Nonganahan. Jadi Besok laguna Kuntil. Arana Kunil teh. Kuntil dengan sebuah lagu. Kunil. Masuk Iya kan? Balik termenung. Balik kan emang jadi artis, ya. Mang Ohang jadi artis. Kunil jadi MC. Aing 2 kali atuh ieu teh kumaha ieu teh? Sok, iya kumaha belah. Ngarang. Sok. Iya, aing lagi ieu teh. Ya baiklah, dalam sebuah lagunya itu adalah Duduk. Kunil. Kalau kunaon? Iya. Ya anak tuh. Cok, Mang mau jadi artis, Kunil jadi MC. Coknya. Saha artis saha namina? Sawai bebas. Siap. Oke, kita panggilkan inilah dia, artis dari Kota Kembang yang sudah tidak asing lagi di dunia maupun di akhirat. Marilah kita panggil ini dia, artis bebas lah. Oh artisnya ngendang. Dipanggil, dipanggil. Abi kan bisi, ya, wih handi. Oke, marilah kita panggilkan inilah dia, artis kita dari Kota Kembang yang sudah tidak asing lagi di dunia maupun di akhirat. Inilah dia, bebaslah. Makasih. Aduh artis buat kaki lain. Lagu naon? Lagu naon Mang Ohang naon? datang untuk pergi. Ya, siap. Oke lah. Nah, itu udah jelas atuh. Nah, oke. Baik. Kita panggilkan inilah dia artis kita. Kira tadi kita sangarana. Anak-anaknya saat tadi. Bebas. Oke, marilah kita panggilkan inilah dia artis kita. Bebas. Oke, tepuk tangan buat artis kita bebas. Musik.
Oh lagu naon? Ah nyanyi henteu teh. Betul lagu naon? Datang untuk pergi. Oh sorry. Oh. Yang bisa deui? Ini anu biar. Oh, ya, siap. Oke, mari kita panggilkan lagi artis kita. Bebas. Datang. Banyak. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nyanyi kan? Nyanyi. Di paling dia artis. Mohon. Lagu naon? Datang untuk pergi. Oke lah. Ya. Langsung saja. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kira ya. Aya nu ganjil ya, kira-kira. Artis badai nyanyi di payun. Judulnya teh datang untuk pergi. Ya. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Siap. Nyanyi mana? Oke. Datang Datang. untuk Pergi. Selamat malam semuanya. Baik, saya akan membawakan datang untuk pergi. Billahi bisabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hey.